من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حب. Injala, tapi kalempit nahwun jala, tentang nahwu injala. Ata istakhroja intolako, tapi lamun kalempit kastakhroja wan tolako. Ayat tulisan, tak ayat pembacaan. Wal amri wal masdari minhu pil amar jeung masdar tina pil madi anu leuwih tina opat hurufna. Ayeuna masdarna pil amarna istakhroja istakhrij. Intolik istighfar pil amara istighfir eta ge hamzah wasal masdarna istikhrajan intilaqan istighfaron eta hamzah wasal wa kadza amrus sulasi nya kitu deui termasuk kana hamzah wasal amrus sulasi hamzah kalimah fil amar anu bangsa tilupna saperti hamzah lapat ikhsa imdha jeung unfudha hamzah lapat ikhsa hamzah wasal tasbutu fil ibtida wa tasqutu fil darji kahsa lamun fil ibtida ikhsa wamdi lamun takdir waw atau imdi wanfuda keur kalempit wanfuda tapi lamun keur teh kalempit jadi keur ti kalam unfuda. Mari lapan ikhsa tina khosya, imdi tina madha, unfuda tina nafadha. Jadi setiap kalimat fil madi anu bangsa leuwih opat huruf tina opat hurufna jeung fil amar jeung masdarna mangka eta hamzahna disebutkeun hamzah wasal. Begitu pula kalimat fil amar anu bangsa tilu hurufna ngawengku kana hamzah eta hamzahna ge sami hamzah wasal. Wa fismin istanab wasumi'a pismin istin ibnin ibnimin jeung sok di kuping daya hamzah wasal teh nyeta dina hamzahna lapat ismin eta lapat ismin hamzahna teh hamzah wasal. Bukti lamun kalempit bismillahi ente bi ismillah lapat istin sami eta ge lapat istin hamzah wasal. Isnaini ibnin hamzah lapat ibnin hamzah wasal. Lamun nulisan nama ayat tapi lamun dibacana hadasana Abdullah ibnu lapat ibni min ibni anu diberen tamim mim jaidah ibni min hamzah wasal. Wasnaini jeung hamzahna lapat isnaini eta ge sami hamzah wasal. Wamriin jeung hamzah lapat imriin sami termasuk hamzah wasal. Wa ta'nisun tabi'a ari muannasna eta anut yakni muannasna lapat isnaini isnataini muannas imriin imraatin eta ge sami hamzahna hamzah wasal. Wa aimunun jeung hamzah lapat aimunun. Jadi setiap hamzah lapat ismin istin ibnin ibni min isnaini isnataini imriin jeung imraatin jeung hamzah lapat aimunin eta sadayana termasuk kana hamzah wasal. Bahkan hamzu al kadza ari hamzahna alif lam eta ge sami termasuk kana hamzah wasal keneh. Alhamdulillah tapi lamun diwasal bismillahil hamdulillah al kalamu bismillahil kalamu ngan ari hamzah wasal dina alif lama wa yubdalu madan fil istifham sok digantian ieu hamzah wasal dina alif lama ku huruf mad dina nalika istifham. Dina nalika istifham digantian ku mad al amiru qaimun asalna al amiru ngan digantian ku mad al amiru qaimun apakah gubernur eta nangtung au yusalu atau ditashil digampangkeun loba dina Al-Qur'an ge ditahqiq jeung ditashil. Contoh di dieu pangandika syair bahar tawil al-haqqu inna darabab tabadat awim batablun ana qalbaka tairun al-haqqu ana
tah utawi kang hak inna daroroba bisatuni umay siti rebab tabadat ikwado ya robab awin bata ta cukul hablun atau tumbuh hablun. Apakah kandungan anna qalbaka iku satune ati sira tairun iku kang mimbar jadikeun sayyidat tamsimatu al haqu. Tadi di madkeun al amiru al haqu ditasil dia gambar al haqu. Al ibdalu dina ieu bab ajengan musannif bade mertelakeun ibdal. Ari ngaran ibdal ceuk lugosa kumadina Ibnu Hamdun lugotan mutlaqul iwadi. Ngaran ibdal teh mutlak nukerkeun setiap nukerkeun kain nukerkeun duit 1000 kana roti hiji ibdal. Namun anu dimaksud ibdal di dia cek istilah sakumadina hudori ja'lu harfin makana akhara mutlaqan. Ngadamel hiji huruf dina tempat anu sejen saperti qala. Asalatina qawala. Qala aslu qawala ala wajhi pala qulibatil wa alifan li taharrukiya wan fi taima qabla pasara qala. Qala atau ba'a aslu baya'a qulibatil ya alifan elatna ditaharukeun wan fi taima qabla pasara baya'a eta ibdal. Ahruful ibdali hadatum mutiya Ari pirang-pirang huruf ibdal. Huruf anu sok nyata jadi gaganti teh nyata kumpul dina lapad hada tu mutia. Mana hada tu mutia cicing kuring di imah. Artina huruf ibdal teh aya salapan, hiji ha, 2 dal, 3 hamzah, 4 ta, 5 mim, 6 waw, 7 to, 8 iya, 8 alif. Kumpul dina hada tu mutia. Fa abdilil hamzata min wawin wa yain akhiran isra alifin zida. Pek gantian ku anjeun pek ngagantian amjeun kana hamzah tina waw jeung iya anu cicing ditungtung sabada alif jaidah. Yani waw jeung iya anu cicing ditungtung sabada alif jaidah eta tukerkeun kana hamzah. Mana contona saperti al-lapad du'aun jeung binaun. Du'aun asalamah du'aun, binaun asala binayun. Eta du'aun waw ditungtung jeung iya dina ditungtung lapad binayun tukerkeun eta wawna kana hamzah jadi du'aun binayun. Kumaha ayeuna mang santri lamun eta si waw jeung iya teh henteu cicing ditungtung. Jawabna mafhumna Ibnu Aqil saperti iya tabayunin iya ta'awunin atawa nang dewasa atawa nang diganti ku hamzah eta mah. Atau alif sameme iya atawa sawaw teh lain jaidah saperti ayatun jeung royatun teu bisa eta iya jeung yana ditukerkeun sugan aatun roatun teh kenging. Wa fi fa'ili ma'u illa ainan daktu fi asal kalam wa dha uktufiya fi fa'ili ma'u illa ainan. Sareng ari ieu hukum nukerkeun waw jeung iya kana hamzah eta diukuti dina isim fa'ilna kalimah fi'il anu di huruf elatan ain fi'ilna. Kalimah isim fa'il anu dimustaq tina fi'il anu di huruf elatan ain fi'ilna eta ge sami tukerkeun wawna jeung iya kana hamzah. Mana contona qala isim fa'ilna qailun ba'a isim fa'ilna ba'iun qailun asal nama qawilun ba'iun asal nama bayiun. Ta eta ge tukerkeun deui wawna dina qawilun kana hamzah jadi qailun bayiun tukerkeun eta yana kana hamzah jadi ba'iun. Wal madu zida salisan asal kalam wal madu zida salisan fil wahidi yura hamzan bimislikal qalaidi.
sareng ari huruf mad anu didamel zaidah bari nomor katilu dina isim mufradna yura hamzan eta maklum kana hamzah tegasna huruf mad anu nomor katilu huruf mad zaidah anu nomor katilu dina isim mufradna eta ge maklum ditukerkeun kana hamzah madna marek mad alif saperti qiladatun tuh alif nomor katilu ata madna ya seperti sahifatun ya nomor katilu ata madna mah wau ajuzun tah eta nalika jamakna tukerkeun huruf madna kana hamzah qiladatun qalaidu sahifatun sahaifu ajujun wauna tukerkeun kana hamzah jadi ajaiju contoh tiki musani saberapa qalaidu jamak lapan qiladatun qalaidu alhasil ringkasna kata pendekna cerita setiap-tiap aya huruf mad ima mad alif wa ima mad ya wa ima mad wau aya dina isim mufrad bari nomor katilu nalika jamakna eta kudu dituker kana hamzah kaza kasa asal kalam sani layina iniktan apa madam apa ila kadaka ari huruf nomor kadua tina dua huruf lain anu ngepung kana mad wajad mapa ila kadaka eta ge sami sakoma huruf mad zaidah nomor katilu dina isim mufradna dina pada kudu ditukerkeun kana hamzah mana contohna saperti hiji lalaki ngaranna Mang Naipun lamang naipun namun loba mang naip nangarana nayayifu nayayifu asal nayayifu ta eta huruf anu kaduana anu kakepung teh sanilaina ini ari huruf nomor kadua nayayi ta eta iana tukerkeun kana hamzah jadi nayaifu saperti contoh awalun awailu asal nama awawilu tukerkeun eta siwauna kana hamzah jadi awailu wabta warodal hamzah ya lapad ibta jeung lapad ruda marebutkeun kana lapad alhamzah geus di dia amalkeun bae wa amilil muhmala fi dhamiri ma basana wabtahil hamzah wa ruddahul ya wabtahil hamzah wa rudda al hamzah ya an fi ma illa laman pek patahkeun ku anjeun mang santri hamzahna terus sanggeus tadi patahkeun balikeun ku anjeun eta hamzah teh kana iya di mana fi ma illa ainan dina kalimat isim anu di huruf elatan lampilna setiap tiap kalimat isim anu di huruf elatan lampilna kari-kari aya hamzahan kari-kari hamzahan mangka tukerkeun eta si hamzahna bari dipatahkeun tukerkeun kana iya contona jeung gambarna saperapa sahifatun sahaifu sahih contohnya seperti qadiyatun ya lainnya contohnya seperti qadiyatun jamak qadiyatun qadaya qadayati assalama qadaiyu nah qadaiyu patahkeun aya nama ku anjeun hamzahna jadi qadaiyu sanggeusna dipatahkeun qadaiyu balikeun eta hamzah kana iya jadi qadaya sanggeusna iya balikeun kana alif jadi qadaa tukerkeun hamzahna deui kana iya jadi qadaya wa fi mislihi rawatin juila wawan asalna wajuila fi mislihi rawatin wawan jeung jadikeun aya nama ku anjeun mang santri eta si hamzah teh kana wawu saperti dina contoh pada hirawatin 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 teh asal nama hirawatin harawa
asal nama haraiwu saperti wajan sohaipu fa'ailu tukerkeun kasrana hamzahna kana patah tuluy balikeun wauna kana alif elatna ditaharu kewan fitai maqablah jadi sorok haroa sanggeusna haroa tukerkeun eta si hamzahna kana wawu jadi harowa wa hamzan awalal wawaini rud bi bad'i ghairi shibhi wufiyal asud asal kalam waruda hamzan waruda awalal wawaini hamzan bi bad'i ghairi shibhi wufiyal asud pek balikeun ku anjeun mimitina dua wawu kana hamzah jadi apabila kalimah dina mimitina aya dua wawu eta wawu anu pertama balikeun kana hamzah oge fi bad'i ghairi shibhin dina mimiti kalimah anu lain nyarupaan kana lafad wufiyal asud mana contohna jeung mana gambarna mana foto jeung kaliseuna contohna saperti lafad awasilu asalna mah wawasilu dua wauna wawasilu tah eta tukerkeun wawu anu pertama kana hamzah jadi awasilu kumaha ayeuna lamun contoh saperlapad wufiyal asud wufiya uriya eta mah ulah ditukerkeun teu meunang dibaca ufiya teu meunang dibaca uriya naon sababna ku sabab eta hamzah waw nu kadua teh ganti tina alif saperti wufiya uriya asalna tina wafa jeung waro waw anu kadua gaganti tina alif kari-kari dimajulkeun jadi wufiya uriya teu kenging ditukerkeun wawna kana hamzah teu sah dibasakeun uriya ufiya wa madanibdil asal kalam wa abdil saniyal hamzaini min kilmatin maddan iyaskun ka asir wa tumin wa abdil saniyal hamzaini min kilmatin pek tukerkeun ku anjeun kana hamzah anu kadua tina dua hamzah anu aya dina hiji kalimah tukerkeun hamzah nu pertama na ka mana hamzah nu kadua na kana mad dan huruf mad kitu sote eta hamzah anu kadua tina dua hamzah dina hiji kalimat ditukerkeun kana mad iyaskun bila mana eta hamzah anu kadua na teh disukunkeun alhasil di mana-mana dina hiji kalimat kumpul dua hamzah bari hamzah anu kadua na teh diharkatan hamzah anu kadua na disukun hamzah anu pertama diharkatan nu kadua disukunkeun mangka wajib ditukerkeun eta si hamzah anu kadua kana mad contona saperti asir wa tamin asal ma a sir a min a sir a min jadi tukerkeun kana mad jadi asir amin asalna a sir a min dua a sir a min ta eta hamzah anu pertama diharkatan hamzah anu kadua sukun tukerkeun ta eta hamzah anu kadua tegas kana mad basana asir amin iyubta isradamin iyubta isradamin aupatin kudiba wawan awyaan iyubta bila mana eta hamzah anu kaduana teh dipatahkeun cicing sabada hamzah anu dhammah atawa cicing sabada hamzah anu patah kuliba wawan mangka kudu ditukerkeun eta hamzah anu kaduana kana wawu alhasil di mana-mana kumpul dina hiji kalimat dua hamzah anu hamzah kaduana dipatahkeun hamzah anu kahijina ge dipatahkeun deui isradhamin atawa nyata di hamzah anu kaduana didomahkeun atawa dipatahkeun mangka eta hamzah anu kaduana kudu ditukerkeun kana wawu contona saperti awakhidu iyubta uwakhidu itu uwakhidu asalna
uakhidu asalna uakhidu tukerkeun ta eta si hamzah anu kadua nama ku dibawawan kana waw jadi uakhidu atawa eta si hamzah teh cicing sabada patah seperti awadimu asal nama aadimu eta hamzah anu kadua cicing sabada hamzah anu pertama dipatahkeun tukerkeun eta hamzah anu kadua kana waw ku dibawawan tukerkeun kana waw jadi awadimu waya anisro kasrin yan qalib asal kalam wayan qalibu yaan isro kasrin wayan qalibu isro kasrin yaan jeung sok katukeran kaojolan ieu hamzah anu kadua cicing sabada kasrah yaan kana iya. Jadi di mana-mana aya hamzah jadi nomor kadua bari cicing sabada kasrah gitu isro kasrin tah. Bari cicing sabada kasrah ta eta hamzah anu hamzah kadua kudu ditukerkeun kana iya saperti iyamun. Iyamun asal nama iamun. Asalna iamun tukerkeun harkatna mim kana hamzah tuluy idghamkeun mim kana mim mangka jadi iamun sanggeusna yamun tukerkeun eta si hamzahna kana iya jadi iyamun dul kasri mutlaqan kadza wa ma yudham Dzul kasri mutlaqon ari hamzah anu kasrah mutlaqon mutlak kada eta oge sami sakumaha si hamzah anu kadua cicing sabada kasrah arti daripada mutlaqon cek dina makudi aya ba'da mabtuatin au maksuratin au mamdudatin hamzah anu kasrah mutlak wa imma hamzah kasrah cicing sabada hamzah fathah ataupun sabada hamzah anu pertamana kasroh ataupun sabada hamzah anu pertamana dhammah eta ge kada sakumaha hamzah anu kadua cicing sabada kasrah dina pada kudu ditukerkeun kana iya contohna nu sabada patah aimmatun asalna a mimatun aimatun asalna a mimatun pindahkeun harkatna mim kana hamzah anu sukun idghamkeun mim kana mim jadi aim matun geus kitu eta hamzahna saek tukerkeun kana iya ayim matun atau nu dikasrahkeun mah seperti iyamun dapat isbaun iyamun asalna iamun ta eta hamzah anu kadua cicing sabada kasrah anu pertama tukerkeun eta hamzahna kana iya basana iyamun ayeuna anu cicing sabada dhammah seperti contoh dina Ibnu Aqil tu bada dhammah fal awal wa asluasana uyinu asalna uyinu asalna uinu asalna pisan ninu di dia aya naqol jeung idgham hiji naqolna ngalihkeun harkatna hamzah uinu asalna ninu ngalihkeun harkatna nun kana nun tuluy idghamkeun nun kana nun jadi uinu sanggeusna uinu hamzah anu kaduana kada tukerkeun kana iya jadi uyinu wa ma yudammu asir wawan malam yakun labdon atamma
sareng ari hamzah anu kadua anu didomahkeun asir wawan eta jadikeun tetepkeun kana wau kitu sote hamzah anu kadua anu domah kudu ditetepkeun kana wau qaid malam yakun labdon atam bila mana eta hamzah anu didomahkeun teh henteu jadi lapad anu sampurna lain yakni lain cicing ditungtung. Mana contohna? Seperti Ibnu Akil lapad awubun jamatina abun awubun asalna a bubun asalna a bubun anu kanajan apulun pindahkeun harkatna ain kanapa jadi aubun idghamkeun ba kanaba jadi aubun. Ta eta mah tetepkeun bae kana wau jadi awubun ulah ditukerkeun si wau nakanya ulah dibaca aubun. Balik deui wa ma yudhammu wawan asir asalna wa ma yudhammu asir wawan ari hamzah anu kadua anu didomahkeun eta tetepkeun kana wau oge dengan syarat malam yakun labdon atam bila mana eta hamzah anu kadua anu domah teh henteu jadi lapad anu sampurna yakni lain cicing ditungtung. Contohnya seperti lapad awubun awubun teh asalna tina abubun di dieu aya iqlal naqol jeung idgham naqolna ngalihkeun harkatna ba kana amjah aubun idghamkeun ba kana ba jadi aubun tetepkeun ieu eta hamzah nu kadua kana wau jadi awubun. Kada pada kayaan mutlaqon padaka jaa yaan mutlaqon ayeuna kumaha lamun ieu hamzah anu didomahkeun teh cicingna ditungtung. Contohna na Ibnu Akil tuh seperti lapad qur'a seperti lapad qur'a pan hamzahna ditungtung padaka mangka ari ieu an lapad anu cicing ditungtung jaa yaan mutlaqon eta sok datang kana iya mutlak artina ditetepkeun kana iya mutlak baik anu pertama na domah maupun anu pertama na kasrah ataupun maupun anu pertama na patah bahkan anu pertama na sukun seperti anu sawajan jeung Mbak Ja'far qur'a tukerkeun hamzahna kana iya jadi qur'aya sanggeusna qur'aya pan diharkatan yana bari patah huruf samemehna tukerkeun kulibatil ya wa alifan elatna litaharruk yawan fitai maqablaha pasara qur'a mutlaqon ayeuna anu kasrah seperti kir rijun kiriyun qara'a ana kiriyun tukerkeun hamzah kana iya jadi kiriyan atawa ayeuna anu domah sabada domah kaening qur'un tukerkeun domah anu dina hamzah anu pertama kana kasrah jadi qur'iyan. Wa wa nahwuhu wajhaini pisanihi ari lapad jeung bangsana eta neja anjeun kana dua wajah pisanihi dina huruf anu kaduana lapad jadi lapad jeung bangsana ta eta hamzah anu kaduana beunang dua wajah arti beunang dua wajah tingali cek dina kitab Ibnu Akil. Pertama di ibdal, kedua benang ditahqiq. Seperti anu hamzah pertama na hamzah mutakallim na jaisun. Ta ieu masalah lapad menang dijadikeun dua wajah, yakni hamzah anu kaduana pertama di ibdal, kadua benang ditahqiq. Keur di ibdal ditukerkeun jadi
keur ditahqiq jadi ummu teu beda saperti lapan ayinu tina fil mudhari lapan ana rek di ibdal mangga jadi ayinu arek ditahqiq teu naon jadi ainu waya anik liba alifan kasron tala awya atas girin biwawin dapala ngaji biasa mah dicoret disundakeun nya disundakeun ka gurunya Con disundakeun teh keur ngaji biasa qaulu aya teh encan hah baca nepi ini sunahkeun apa Kang ngaji biasa banget wa ya anik lib alifan kasron tala au ya atas girin biwawin daf'ala asal kalam waqlib alifan yaan tala waqlib alifan tala kasron yaan pek tukerkeun ku anjeun mang santri alif anu nyanding kana kasroh yaan kana iya atawa alif anu nyanding kana iya tasgir tegasna di mana-mana aya alif anu nyanding kana kasroh atawa alif nyanding kana iya tasgir eta ditukerkeun kana iya contoh jama lapad misbahun jeung dinarun tuh alif anu nyanding kana kasroh misbahun dinarun eta tukerkeun alifna kana iya nalika jamana masobihu asalna masobi alif ta sabadaba ngan eta alif anu sabadaba teh tukerkeun kana iya jadi masobihu lamun contohna kitu tah asalna pan misbahun dijamakeun kana asalna kitu tah masobi'a tukerkeun alif ieu yaan kana ya masobi waqlib alifan tala kasron tukerkeun ku anjeun alif anu nyanding kana kasrohna ba ka mana tukerkeun kana iya jadi masobihu jadi iya ieu teh gaganti tina alif ieu gitu ayeuna dinarun dananiru asal nama dana nih tai alif ini nih karena kasron nun waqlib alifan tala kasron tukerkeun ku anjeun alif anu nyanding kana kasron alif ieu nyanding kana nun kana naon tuker yaan kana iya jadi dana jadi geus iya ieu teh gaganti tina alif gitu sebab maulud danani aromoal atawa tukerkeun ku anjeun alif anu nyanding kana iya tasgir tukerkeun kana iya contohna saperti dapat gozalun ditasgirkeun kana guzailun ta eta iya di dieu teh gaganti iya didinya gaganti tina alif anu nyanding kana iya tasgir asal guzai a make alif sabab guzai a ta eta alif eta tukerkeun kana iya idghamkeun ya kana iya jadi guzailun kudai sabada kudai teh aya alifan ngan alif eta tukerkeun deui kana iya idghamkeun iya tasgir kana iya gaganti tina alif jadi kudailun zaib ala biwawin fi akhirin au qabla ta'tanisi au ziyadatai fa'lana za ari ieu hukum nukerkeun waw kana iya ib ala eta pek pigawe ku anjeun biwawin kana waw fi akhirin ditungtung au qabla ta'tanisi atawa anu cicing samemeh ta'tanis
au ziyadata fa'lana atawa waw anu cicing samemeh dua zaidah wajan fa'lana. Jadi di mana-mana wau cicing piakhirin ditungtung seperti roduwa, rodiwa, qawiwa. Tukerkeun eta sio ditungtung kana iya jadi rodia. Qawiya asalna tina qawiwa. Tukerkeun wau nu ditungtung kana iya jadi qawiya. Au qablatan. Masyaallah. Au qablatan tanisi atawa tukerkeun deui eta ku anjeun si wau anu cicing samemeta tanis teh kana iya. Contona saperti lapad sajiyatun. Sajiyatun teh asalna mah sajiwatun, tukerkeun eta wau anu cicing samemeta kana iya jadi sajiyatun. Mesin teh jadi nyeri. Au ziyadata falana atapek pigai ku anjeun mang santri wau anu memeh jaidah wajan falana tukerkeun kana iya. Mana contona saperti lapad goziyana asalamatina goziwana. Wau cicing mame alif nun tukerkeun eta wau kana iya jadi goziyana. Fi da aidon ra'au fi masdaril mu'talli aina. Ari ieu hukum nukerkeun wau kana iya deui sok diriwayatkeun ku ulama dina masdar kalimah fil anu di huruf elatan aina. Masdar kalimah fil anu di huruf elatan ain fil saperti lapad soma yasumu siyaman asalama soma yasumu siwaman. Ta ieu wau di dinya tukerkeun kana iya jadi siyaman. Qoma yaqumu qiyaman asalama qiwaman. Ta ieu tukerkeun deui si wau anu aya dina masdarna kalimah fil anu di huruf elatan di huruf elatan ain pan. Qoma asalna tina qa wama. Soma tina so wama. Nah, eta kan huruf elat sowama qawama. Kari-kari gantian soma yasumu siyaman. Asalna tina siwaman, tukerkeun eta wauna kana iya jadi siyaman. Qoma yaqumu qiwaman, tukerkeun wauna kana iya jadi qiyaman. Wal fi'alu minhu sahihun goliban. Sareng ari wajan fi'alun tina kalimah fi'il tina fi'il anu di huruf elatan aina eta disahihkeun galiban kaprahna. Saperti contoh lapad hiwalun. Hiwalun kalimah fil anu di huruf elatan hala yahulu tuh hiwalan ente ditukerkeun wauna kana iya sugan hiyalan teu kudu ieu mah sahihna galibna sahihkeun bae. Wa jam'u dhi ainin u illa ausakan fah wajam udhi ainin uila sarang ari jamakna isim mufrad anu ngabogaan ain anu di huruf elatan awasakana atawa sukun aina pahkum bidal ilali pek hukuman ku anjeun ku ieu iklal yakni nukerkeun wau kana iya tukerkeun wau kana iya pihi dina eta jamana haitsu anna dina sakira dhahir yakni setiap-tiap kalimat isim mufrad anu mu'tal ain ataupun sukun aina nalika dina jamakna tukerkeun eta si wau kana iya. Contona anu di ainin uila isim mufrad anu di huruf elatan ain fiilna saperti lapad darun. Lapad darun tu ain fiilna darun alif. Atawa sukun ain fiilna saubun wau nalika dina jamakna tukerkeun eta si wau kana iya darun sama diwarun tukerkeun wauna kana iya jadi diarun atawa kalimat isim anu nyaeta sukun aina saperti saubun wau nalika dijamakeun asalna siwabun tukerkeun wauna kana iya elatna lin kisari maqoblaha jadi siyabun wasahu fi'alatan
wasohahu fi'alatan jeung pada nyohehkeun ulama ahli nahwu kana wajan fi'alatan saperti audun isim mufradna nyaeta anu sukun aina tapi dina wajan dina zaman anutkeun kana wajan fi'alatan sohehkeun bae audun iwadatun kuzun kiwajatun wa fi fi'alin wajhani sareng dina wajan fi'alun eta benang dua wajah benang ditaseh benang diiklal ngan wal iklalu aula diiklal leuwih utama tinimbang ditaseh saperti contohna lapad hiyalun tina haula hala yahulu haulan ta eta dina zamana hiyal benang diiklal hiwalun tukerkeun wauna kana iya basana hiyalun benang disohehkeun bae hiwalun atas seperti contoh sahih hajatun hiwajun qomatun qiyamun dimatun diamun ngan iklal dina lapad hiyalun lapad qiyamun eta leuwih utama dasarna tina qiwamun hiwalun tukerkeun ieu nanya wauna kana iya jadi qiyamun tukerkeun wauna hiwalun jadi kana iya jadi hiyalun wal wawu laman ba'da fath wal wawu laman ba'da fatin in qalabayaan sareng ari wau anu ngajadi lam fiil cicing sabak dahar kat patah eta kudu ditukerkeun kana iya jadi di mana-mana lam fiil bangsa wau cicing sabak da patah eta kudu dikolab ditukerkeun wauna kana iya saperti lapad mu'tayani asalama mu'tawani yurdayani asal mah yurdawani tukerkeun eta wauna kana iya jadi mu'tayani yurdayani wa wajaba ibdalu wawin ba'da dhammin min alif sareng wajib ngagantian si wawu anu cicing sabak da dhammah min alifin tina alif wa wajaba ibdalu wawin ba'da dhammin min alif sareng wajib ngagantianana si wawu anu cicing sabada dhammah ngagantianan dia si teh kana alif alhasil di mana-mana kalimah anu rek di mana-mana nyata alif cicing sabada dhammah wa wajaba ibdalu wawin ba'da dhammin min alif jeung wajib ngagantian si wawu anu cicing sabak da dhammah min alifin tin alif contohna saperti baya'a nalika dimajulkeun gantian eta si alifna ku dhammah basana si alif si bakna buyi'a daraba jadi duriba wa wajaba ibdalu wawin ba'da dhammin min alif jeung wajib ngagantian si wawu sabak da dhammah min alifin tina alif jadi si alif digantian ku wawu sabak da dhammah baya'a gantian alifna ku wawu bari cicingkeun eta wawu teh sabak da dhammah jadi buyi'a doroba alifna lapal doroba gantian ku wawu cicing sabak da dhammah jadi duri riba waya kamu kinin iktarib bidalaha sarang ari iya disaperti lapad mukinun iktarib eta kudu ikror anjeun bidaku iya ibdalaha kana iya lapad laha kana eta wau tegesna iya dina lapad mukinun ditukerkeun kana wau asalna mukinun teh kinun tukerkeun iyana kana wau jadi mukinun nya kitu deui musirun asalna mah sirun tukerkeun eta iyana kana wau jadi musirun wa yuksarul madmumu bih wa yuksarul madmumu fi jam'in kama jeung kudu dikasrokeun huruf anu didomahkeun dina jamak saperti lapad himun nalika ngajamakeun lapad ahyama dijamakeun kana himun asalama hoy mun
asalama hoy mun seperti ahmaro ahyama humrun ta ieu ahyama dijamakeun kana hoy mun ta eta hakna dom kasrahkeun huruf anu domakeun hakna jadi himun baydoa hamroa asalna buydun wa yuksarul mad mukur dikasrahkeun huruf anu didomahkeun dina jamakna jadi bidun wa wanis radam mirodah wa wanis radam mirudal yamata asal kalam waruda wawan isrodomi waruda wawan isrodomil ya mata ulfiya lama fi'lin aw min qablita warudal ya'a wawan isrodomi mata ulfiya lama fi'lin aw min qablitain kudu ngabalikeun anjeun kanata dibalikeun anak ieu si iya kanata teh warudal ya kudu ngabalikeun anjeun kana iya wawan kana wau anu cicing sabak da domah jadi di mana-mana iya cicing sabak da domah tukeurkeun eta iya kana wau kitu soteh iya ditukeurkeun kana wau mata ulfiya lama fi'lin bila mana kapendakna eta sia teh ngajadi lam fi'il. Contoh seperti qadwa rajulu asalamah qaduya ta eta si iya cicing sabada domah tukeurkeun kana wau bari cicingna dina lampil jadi qadwa ar-rajulu atawa eta si iya anu ditukeurkeun kana wau teh min qablitain cicingna samemeh tak tanis kata ibani min roma kamakduro saperti takna jalma anu ngadegkeun lapad roma dianutkeun kana wajan makduratun tina roma romuyatun tukeurkeun eta si iya anu cicing sabak dadomana mim kana wau jadi romuwatun makduratun marmuwatun asalna marmuyatun tukeurkeun iya na anu cicing sabak dadomana mim kana wau jadi marmuwatun kada idza kasabuna kada idza sayyarahu kasabuana nyakitu deui sakumaha takna jalma anu ngadegkeun tina lapad roma dianutkeun kana makduratun karing marmuwatun idza sayyarahu di mana eta si jalma ngajadikeun lapad roma dianutkeun kana wajan sabuana saperti romuyana ta eta romuyana iya anu cicing sabada domana mim tukeurkeun deui kana wau jadi romuwana wa in takun ainan wa intakun ainan li fu'la waspa bila mana ieu si iya ngajadi ain fi'il wajan fu'la bari wajan fu'la teh waspan isim sifat sanes isim dat padaka yulfa anhum bil wajhaini mangka iya anu aya dina wajan pula isim sifat eta kapendak ti ulama alinahu benang dua wajah artina di mana-mana aya iya jadi ain fi'il wajan pula bari isim sifat mangka eta menang dua wajah cek ulama ahlinahu mana anu dua wajahna hiji nukeurkeun domah kana kasroh kadua netepkeun domah pertama nukeurkeun domah kana kasroh supaya elatna sah iya basana diqo kisa yang ngajadi NPL tuh diqo kisa tukeurkeun eta nukeurkeun doma kana kasroh asal diqo kuisa kasrahkeun diqo kisa elatna supaya sesuai jeung iya karena munasabah jeung iya adalah kasroh kadua beunang ditetepkeun bae domahna
tukerkeun bae ya kana wau jadi duqa kusa. Alhasil di mana-mana iya ngajadi ain fiil wajan pula bari isim sifat mangka eta si iya benang dua wajah. Pertama ditukerkeun domah kana kasroh seperti duiqo kuisa tukerkeun ta domah nadot jengkap kana kasroh basana duiqo kisa karena elatna supaya munasabah jeung iya. Kadua benang ditetepkeun bae eta domahna domahna kaf ngan tukerkeun bae nama siyana kana wau karena munasabahna domah mah jeung wau duqa usa. Paslun utawi iki iku suwiji pasal min lami falas man atal min lami pakla saking lame wazan pakla isman hale isim ata teka al wawu apa wawu badala yain halega ganti saking iya katakwa yaiku kalapan takwa wa goliban hale kaprah jaa teka dal badalu apa ikilah iki gaganti bila aksi kalawan sabalike nyatane iya da digaganti saking wau bil aksi kalawan sabalike nyatane iya da digaganti saking wau jaa teka lamu pula apa lame wazan pula waspan hale isim sifat wa kaunu kuswalan utai anane lapad kuswa nadiron iku kang jarang la yakhfa iku oranana samar iya si kaon. Paslun utawi iki iku sawiji pasal iyaskune sabekum faya arnil iyaskun lamun sukun asabiku apa huruf kang dimin min wawin hale tetap saking waw waya inlan iya watasola lan patemu iya waulan iya wamin urudin lan saking anyar-anyaran Arya sepi iya sabik payaan mangka ing iya alwawa ing wau iklibanna nukraken temenan sira mudgiman hale kang ngaidgomaken wasada lan metu saking kias muqta apa kang den awe hukum goe roma ing saliyane hukum qadrusima kang temen-temen wasdin kang temen-temen wisden tetepaken iya sima min wawin min yain awawin bitahrikin usil saking iya atawa waw bitahrikin kalan harkat usila kang den damel asal iya si tahrik alifan ibdil ing alif abdil ngagantiaken sira bak dapat in muttasilin ing dalam sause patah kang muttasil in hurrikat tali lamun den harkatan atali apa huruf kang nyanding ing wau atawa iya in hurrika lamun den harkatan atali apa huruf kang nyanding ing wau atawa iya
wa in sukina dan lamun den sukunaken iya tali kafa mangka kacegah iya si tali kafa mangka nyegah iya tali iklala ghairi lami inga iklal salian lam wahyalan utaya silam la yukaf iku ora den cegah i'laluha apa nga i'lale lam bisa kinin goiri alipin kalawan huruf sukun kang saliane alip au yain atawa salian iya atas didukang utai tasdid piha ing dalam iya qad ulifa iku temen-temen dan kina wuruhi iya si tasdid wa saha ainu fa'ala wa fa'ila wa sohalan soheh ainu fa'ala apa ain wajan fa'ala wa fa'ila lan wajan fa'ila za apalin halekang anduane isim sifat wajan apala ka agyadin yaiku kalapad agyadin wa ahwala lan lapad ahwala wa iya bentafa wa iya bin lan lamun pertela tafaulun apa wazan tafaulun nyatane makna musyarakah min ibta'ala saking wazan ibta'ala wal ainu hale utawi ain wawun iku wau sulimat mangkaden salamataken iya si wau walam tu'al lan ora den iklal iya si wau wa in li harfaini wa in lan lamun li harfaini kadue huruf roro dal iklalu apa iki iklal ustuhiqa dan hak suhiha mangkaden sohehaken awalun apa huruf kang awal walaksu wa aksu lan utai sabalike nyatane ngaiklal kang awal naseh kang kapindho qad yahik iku terkadang hak ya akas wa ainu ma akhiruhu ya khusul isma wajibun ayuslama wa ainu ma lan utawi aina isim akhiruhu kang utawi akhire ya sima qad zida iku teman-teman dan jaidahaken
ma apa lapad ya khusu kang tangtu iya si ma al isma ing isim nyatane alif nun wajibun iku kang wajib opo ayuslama wajibun iku kang wajib ayuslama utarap yen taden salametaken iya si ain wa qabla baqlib mimman nuna idh kana musakanan kamam batan buza wa qabla baqlib lan ing dalam sadurunge ba iklib nukrakan sira miman ing mim anuna ing nun idza kana tatkalane ana iya sinun musakanan iku kang den sukunaken kaman yaiku kelapad man utai sapa wong bata iku megataken iya si wong pun buda mangka ngabuang temenan sira ing wong paslun dina ye pasal iyaskone sabekomen wawin waya watasola wa min urudin ariyah Nabi palanya paslun min lami falas man atal wawu badal ya in katak wa goliban jadal badal asal kalam atal wawu badala yain min lami fa'la isman katakwa ja'adal badalu goliban atal wawu ya atal wawu badala yain min lami fa'la isman sok datang si wawu ngagantian kana iya iya anu digantian kuau tina lampi il wajan pakla bari wajan pakla nate isman isim ja'adal badalu goliban datangna iya ngagantianana siwau kana iya goliban eta kaprah saperti lapad takwa asal nama tina tak iya ta eta iya ditungtung tukerkeun iya nu cicing dina lampi ilwajan pakla tukerkeun kana wau jadi takwa fut ya tukerkeun iyana kana wau jadi fatwa kumaha ayeuna mang santri lamun eta si iya anu wajan pakla teh lain isim tetapi sifat oh eta mah mafhumna cek na Ibnu Aqil lam tubdalil ya wawan apabila anut kana wajan pakla iya dina wajan pakla sanes nyata isim melainkan sifat teu meunang ditukeurkeun iyana kana we saperti sodia khozya teu sah dibasakeun sodwa khozwa cek tadi ja'adal badal ngagantianana siwau kana iya teh galib berarti aya di luar galib mana anu di luar galib saperti lapad roya teu diganti eta roya teh kana rawa atas saperti lapad sa'ya cekna kitab hudori sa'ya ngaran tempat sa'ya eta sa'ya wajan fa'la teu ditukeurkeun iyana kana wawu teu sa'wa ieu digoer golib bil aksi ja'ala mufu'la wasfa
asal kalam ja'ala mufu'la wasban bil aksi sok datang lampi ilwajan fu'la bari isim sifat bil aksi sabalikna ari tadi mah nukerkeun iya kana wau ayeuna mah wau ditukerkeun kana iya. Mana contohna jeung mana gambarna saperti lapad dunya ulya ieu dunya teh asalamatina dunwa mari tina dunu ulya asalna tina ulwa tukerkeun eta wauna dina dunwa jeung ulwa kana iya jadi dunya ulya. Wa kaunu kuswa nadiron la yakhfa sareng ari kaayaan lapad kuswa yaitu wajan fu'la ditetepkeun bae wauna henteu ditukerkeun kana iya la yakhfa nadiron eta teu samar deui jarangna tegasna lapad kuswa anu teu diiklal anu teu ditukerkeun wauna kana iya eta hukumna jarang margi kiasina mah kuduna kana kus iya karena lapad kusya termasuk kana mimbabi dunya wa ulya cek nama kudi. Paslun ari ieu hiji pasal kumaha ki musannif lamun kumpul waw jeung iya dina hiji kalimah bari anu ti heula sukun iyaskuni sabiqu min yaskuni sabiqu min wawin waya wattasola wa ariya min urudin paklibanal wawa ya'an mudgima yaskuni sabiqu min wawin waya lamun sukun huruf anu tipayun imma waw jeung iya lamun sukun huruf anu tipayun anu huruf tipayun teh nyatana waw jeung iya watasola bari mutasil kumpul waw jeung iya wa arya min urudin bari sepi eta si huruf anu tipayun teh tina anyar-anyaran jadi kumpulna waw jeung iya teh lain anyar-anyaran emang asalna paklibannal wawayaan pek tukerkeun eta si waw kana iya mudgiman bari idghamkeun iya kana iya. Contohna saperti lapad sayyidun jeung mayitun. Sayyidun asal nama sae widun, mayitun asalna mae witun. Sayyidun sae widun kumpul iya jeung wau iyaskuni sabiku lamun sukun huruf anu tipayun mana dina sayyidun dina sae widun iya bari mutasil ya jeung wau sae widun bari eta teh seperti nanyaran asalna sae widun paklibanal wawa ya an tukerkeun eta wau kana iya sae tukerkeun wau kana iya jadi sai yidun mudgiman idghamkeun iya kana iya jadi sai yidun. Jadi sayyidun aslu sae widun alwadi pae ilun kulibatil wawiyaan lisukuni ma qablaha litaharukiya wa sukuni ma qablaha pasara sayyidun udgimatil yopilya pasara sayyidan ata mayitun asal nama mae witun iyaskuni sabiqu lamun sukun huruf anu tipayun tina jeung ieu di mana nu sukuna mae witun iya bari eta teh mutasil iya jeung wau lain anyar-anyaran balikan tasal mae witun paklibanal wawayaan tukerkeun ku anjeun eta si wauna kana iya jadi mai yitun mudgiman bari idghamkeun iya kana iya jadi mayitun. Mayitun aslu mae witun alwajni pae ilun kulibatil wawiyaan elatna litaharruki awan wasukuni ma qablaha pasara sai pasara mai yitun suma udgimatil yaupil ya pasara mayitan. Tepat tamatil wawal ya wa sabaqat idam bisukun kulibatil wawiyaan wa syadda mu'ton ghairu ma qadrusima cek tadi
bila mana kumpul wau jeung iya kumpul iya jeung wau dina hiji kalimah bari sukun anu ti heula mangka tukerkeun wau kana iya kari-kari teu ditukerkeun eta wau kana iya kumaha tah wa syadza muqton ghairu ma qadrusima sareng minculak ti batur teu kaprah jeung sararea anu diberan hukum ku salen hukum anu geus ditetepkeun aturan ditukerkeun wau kana iya kari-kari teu ditukerkeun berarti syad contohna saperti ucapan orang Arab awal kalbu awatan. Nah, awal kalbu awatan. Kudu nama eta lain awatan, kiasina mah kudu ayatan. Ayatan. Naon margina margi asik na Ibnu Abdul asal ayatan teh tina au iyatan. Ayatan teh asalna au iyatan. Sedangkan kumpul wau jeung iya bari anu teh heulana sukun tukerkeun eta si wauna kan iyana kana jadi awatan kudu nama kana iya ayatan kari-kari kana wau awatan berarti syad. Alhasil setiap-tiap hukum teu akur jeung hukum pelaturan anu tadi mangka disebutkeun hukum anu syad. Saperti kudu nama ditukerkeun eta wau kana iya kari-kari teu ditukerkeun awatan bae kudu nama ayatan mangka eta hukumna qoli. Min ya'in aw wawin bitah asal kalam abdil alifan abdil min ya'in awawin bitahrikin usila alifan ba'da fathin muttasil in hurikat tali pek tukerkeun iya ataupun waw anu diharkatan kalawan harkat asal ditukerkeun teh alifan kana alif tah iya jeung waw anu ditukerkeun kana alif ba'da fathin muttasil anu cicing sabada harkat patah anu muttasil henteu kapisah kitu soteh iya jeung waw anu cicing sabada harkat patah kudu ditukerkeun kana alif in hurikat tali lamun diharkatan dari huruf anu nyanding kana wau jeung iya anu nyanding kana wau atau iya contoh qala jeung ba'a qala asalna qawala ba'a asalna baya'a tah iya diharkatan harkat asal baya'a wau qawala diharkatan tah tukerkeun eta si iya dina qawal dina baya'a kana alif tukerkeun wau dina qawala kana alif elatna litaharuki hak wan fitahi maqab lah karena dipatahkeun huruf samemehna ya mana ba bayaa qawala tulibatil wau alifan elatna ditukerkeun kana wau elatna litaharuki hak wan fitahi maqablaha patah di sabadana nyata alif oh ya lam jadi qala aslu qawala al wajib fa'ala kulibatil waw alifan qala aslu qawala alwadi fa'ala kulibatil waw alifan elatan litahrukiawan fi taima qabla pasara qala ba'a aslu baya alwadi fa'ala kulibatil ya'u alifan litahrukiawan fi taima qabla pasara ba'a kumaha aya lamun huruf anu nyanding kana waw atawa ieu teh disukunkeun saperti lapad bayanun aya sabada alif tu nun kan bayan sukun tawil sabada waw teh sukun ya ayeuna kan qala lamna patah ba'a ayeuna patah jadi samemehna alif patah sabadana alif patah ba'a jeung qala mah ayeuna kumaha lamun anu nyanding kana waw atau ya teh sukun saperti nu nyanding kana iya bayan nun sukun nu nyanding kana waw tawilun sukun ceki musonif wa in sukina kaffa ilala ghairi lam bila mana huruf anu nyanding kana waw atawa iya disukunkeun mangka nyegah mangka teu meunang ngaiklal salian lam fiil
Saperti lapad bayanun tawilun sugan ieu teh kudu dielal bayanun tukerkeun kulibatil yaw alifan pasoro baanun teu sah ata tawilun sugan tu kulibatil waw alifan pasoro to jeung ieu pahili teu bisa kumaha ayeuna lamun lam menang wahya la yukaf i'laluha bisakinin ghairi alif aw ya ini tasdidu fiha qad ulif. Wahia ari lam la yukafu i'laluha eta teu dicegah nga'iklalna si lam bisa kinin ghairi alif ku sebab aya huruf sukun anu sukuna lai alif atawa iya anu tasdidina eta ieu teh maklum artina lam fiil teu dilarang diiklalna ku sebab aya huruf sukun salian alif ataupun aya iya anu ditasdidan contohna saperti lapad yakhshauna asalna yakhshayuna kulibatil yaw alifan tukerkeun ieu lapad yakhshayuna kana alif elatan mata ditukerkeun tadi teh litaharruk yawan fitahima qablaha geus kitu dibuang alifna karena iltiqau sakinan jeung waw sukun jadi yakhshawuna wasoha ainu fa'ala wa fa'ila wasoha ainu fa'ala wa fa'ila jeung sohehkeun ain fi'il wajan fa'ala jeung fa'ila dha'ab alin anu ngabogahan isim sifat wajan af'ala. Jadi kalimat fi'il anu kalimat isim kalimat fi'il anu anut kana wajan fa'ala jeung fa'ila kari-kari dina nyaeta isim sifat anutkeun kana wajan af'ala sohehkeun aina ulah diiklal. Saperti contohna awirafa huwa awaru teu meunang ditukerkeun wawna kulibatil waw alifan litaharruk yawan fi taima qaula pasra aaru teh kenging atalapad hayyipa huwa ahyapu goyida huwa agyadu hawila huwa ahwalu teu meunang ditukerkeun eta waw kana alif bahwa ahalu teu sah. Wa iya binta faulun wal ainu wawun sulimat walam tu'al wa iya binta faulun min ibta'al bila mana jelas ebreh wajan tafaulun tina fi'il madi anut kana wajan ibta'ala yakni fi'il madi ibta'ala anu ngagaduhan makna musyarakah wal ainu wawun bari ain fi'ilna teh bangsa waw sulimat walam tu'al mangka eta waw kudu disalametkeun teu meunang diiklal. Contohna saperti lapade istawaru asal tina istawara wajan ibta'ala anu istara teh bi mana tafaul musyarakah sebab ari musyawarah moal sorangan musyarakah istawaru ta eta istawaru sohehkeun bae wal wawuna eta dina lapad istawaru sulimat salametkeun walilal ulah istawaru aslu istayaru kulibatil waw alifan pasara istaru teu sah. Kumaha ayeuna mang santri lamun ieu wajan itu wajan tapaulun bi mana musyarakah teh nyaeta ain fi'ilna lain bangsa waw kaini bangsa iya mafhum jawabna na Ibnu Aqil fa in kanatil ainu ya'an wajaba i'laluha bila mana ain fi'il wajan tapaulun tina ibta'ala teh bangsa iya saperti ibta'u asalna tina ibtaya'u istapu asalna tina istayab eta wajib diilal seperti ibta'u istapu saling jual beli istapu saling gebungku pedang eta mah ibta'u asal ibtaya'u kulibatil yaw alifan litaharruk yawan fi taima qabla pasra ibta'u istapu aslu istayapu kulibatil yaw alifan litaharruk yawan fi taima qabla pasra istapu wa in li harfaini dzal kumaha mang santri lamun kumpul dina hiji kalimah aya dua huruf anu hak kana diiklal kaening kumpul waw jeung iya saduana pantes kana diiklal cek ajengan musonif wa ini stuhiqo dal iklalu li harfaini suhiha awalun bila mana ngahak ieu iklal kana dua huruf yani waw jeung iya suhiha awalun mangka sohkeun bae huruf anu pertama
mana huruf nu pertama? Lamun pertama na waw jeung iya berarti waw nu disalametkeun, iya anu diiklal, atau iya anu ti heula waw nu panderi berarti mana bae anu ti heula eta nu sahih, anu kadua anu diiklal. Contohna saperti al-haya jeung hawa, asalama hayayun hawayun. Tah sahihkeun awal haya tukerkeun iya nu kadua kan alif pasoro haya, hawayun tukerkeun tah eta nu kadua namana iya itu sugul batil ya alifan pasoro hawa. Namun wa aksun qad yahik ari sabalikna yakni ngaiklal huruf anu awal nasih anu kadua eta terkadang sohak. Aya ngaiklal huruf anu nyata anu awal nu kadua disohekeun, contohna saperti lapad goyatun jeung lapad royatun. Goyatun asal nama mang santri goyaitun. Goyatun teh asal goyaitun. Tah tukerkeun iya anu pertama kana alif goyatun, royaitun, royaitun. Tukerkeun iya anu pertama kana alif jadi royatun. Ayatun, ayaitun. Tukerkeun iya anu pertama kana alif jadi ayatun. Wa ainu ma akhiruhu wa ainu ma akhiruhu qad zidama yakhusul isma. Sareng ari ain isim anu tungtungna eta isim teh qad zidama ditambahan lapad yakhusul isma anu khusus kana isim. Yani ditambahan lapad anu nyata khusus kana isim teh yani ditambahan alif nun. Wajibun ayyuslama eta wajib kudu disalametkeun aina. Artina ain kalimah isim anu ditungtungna aya alif nunan. Kalimah isim anu ditungtungna aya alif nunan anu iya alif nun teh khusus asup kana kalimah isim. Tah eta wajib ayeuna kudu disalametkeun. Saperti lapad jaulanun haimanun. Tuh kalimah isim jaulanun ditungtung alif nunan kari-kari dina ayeuna bangsa wau jaulanun haiman eta sahihkeun bae wajib disalametkeun. Teu beunang nyata jaulanun yulibatil wau alifan litahruq yawan fitaima qabla teu sah. Nya kitu deui haimanun teu meunang ditukerkeun iana kana alif sugantu kulibatil yau alifan litahruq yawan fiteu sah. Jadi setiap kalimah isim anu tungtungna ngawengku kana jaidah kana alif nun kari-kari dina ayeuna bangsa huruf ilat ima iya wa ima wau mangka eta wajib kudu disalametkeun bae teu meunang diiklal. Contona jaulana jeung haimana atau jaulanun haimanun. Paslun utawi ki ku pasal hale tetep ing dalam mertelakeun iklal naqol. Lisakinin sohang kulit lisakinin kada huruf kang sukun ada mula. Bismillahirrahmanirrahim.